Wah, posna iya ya awewe nu tadi. Waduh, ngajakan ya mah. Cicing lagi di kebon kieu. Duh, irahanya aing bisa menicos cara nu lain. Tinggal teh nyesel doang ya aing ya hirup ya lah. Nya hondek balangsak mah tadi nak kumpulkeun bae duit ku aing. Ayeuna sih boro-boro aja ngumpulkeun duit. Babaturan ge. Malu main denganku karena teu boga duit. Ai awe gelis tuh. Sahanya aing karek nyerenya. Waduh, nyumput isin aing. Tapi yang penasaran nih aing nyele. Wih, menicos guys, menicos. Aduh. Nah, ya Allah, manis jasa, eta awewe senyumana. Aduh, mani nusuk ke jantung hati aing ya. Aduh, ya Allah. Lamun ieu emang jodoh kula, kaula menta sacepatna. Ya awewe dijodohkeun ka kula, jeung lamun geus jadi jodoh kaula menta supaya kaula digampangkeun rezekina, dipanjangkeun umur kaula, jeung kula supaya bisa nyeun imah 2 tingkat. Laju kabeli Pajero warna putih. Aduh, jeung supaya keluarga urang teh ye jeung nyana bahagia. Pokona mah ya Allah sakitu pamenta kula mah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ih. Paneueuh tah awewe. Kemana nya? Kumaha carananya bisa balikan deh jeung boy. Bisa kumpul-kumpul deh jeung keluarga. Kudu super acting ya mah, cari perhatian, sugan be ngait. Jangan caya lah ya. Tanya, Mang, minta cainya Mang. Rapih ya mah, ayo ieu mah. Sugan be nyantol. Ihi, pan cuek bae sih. Apa teu kajeuleuh meureunnya? Geulis nama. Tapi aing karak nyeuleuh. Sahanya? Apa aing kudu nyupiran toronton deui nya? Aduh, aing kieu amat aing nya. Wah, posna iya ya awewe nu tadi.
Waduh, ngajakan ya mah. Cicing lagi di kebon kieu. Aduh. Kok jadi kabayang-bayang baiknya kau anu tadi? Kudu diteangan ieu mah ye. Kudu beunang kumaha bae carana ieu mah ye. Ah, benang sakoeng dibelit, benang sakoeng. Ah. Pan sia nang kaburuk. Sange sih nya. Ai karawe nu tadi. Ih, ngau nangkep aing sange sih ya. Ih, mun nyaho sia mah teu hayang aing nangkep sia. Cak aing kara awewe tadi mah koeng ditangkep we. Ih, atau aing bari lagi embung boy. Ditangkep sia mah. Ih, emang aing naon tuh? Ladak sih jadi lalaki teh ya. Gila aing. Ih, apalagi aing lebih gila. Aing keur ditangkep. Bawa bosnya geus teu beuki ka awewe. Geus belok sih nya. Begina ka lalaki. Aduh, isin amat aingnya kaconat. Cak aing kara awewe nu tadi. Koeng mau ditangkep. Aduh. Aneh ta boy. Aing keur kieu main tangkep-tangkep bae. Terus nyawa aing keur galau. Ih. Aneh emang. Nah, aya lem tuh. Kerjain koeng conat ya lah. Nah, lem Kamboja ieu mah. Ieu mah lem nage nempel jasa pokona mah. Leuwih-leuwihan ti lem Korea. Pakalesian nempel koeng ya di beran lem ieu. Aha, saatnya beraksi. Pokoknya rasa gue sih nempel semua sia tah koeng di lem. Alah, ulah kena katincak. Aduh, malah katincak deui. Ngaleungeun aing kabeh pantu lemna lah. Makanya ulah sok jahil boy. Jadi jelema mah ka aing. Lebok eta leungeunna gancet ku lem. Boa nolongan aing mah bodo amat.